Tah ieu anak asuh Abah keur praktek latihan cara ngalempengkeun galeng. Tah itu urut rempag. Jadi kudu dilempengkeun rulnya carana tah lamun mengkol kieu teh ulah diantep. Langsung diturunkeun ti handap taplokeun supaya lempeng. Coba sok kumaha carana tah maneh tah sok pacul tah. Tincak ulah dibabetkeun. Bedol dibabetkeun mah jenengan can ngaditu taneuhna. Tah. Bedol lah uget sakalikeun we tah sakalikeun coba paculna ningali coba paculna ke nyahareup maneh ka dieu ka ditu maneh hareup ka ditu saeutik lain kitu tah kieu ye tah maneh ka dieu tah sukun eta ka ditu tah ieu pacul ka dinya tah kitu teh carana tah sakalikeun lah ulah diungked-ungked tah bedol tong diungked-ungked atuh salah diungked-ungked mah coplok paculna. Tah bedol terus sina nongeng saeutik maculna ye tah carana kitu tah ulah dikitukeun tah kitukeun carana sok tah bedol kadinya tah langsung ditincakan taneuhna supaya padet tah terus kaditu tah lamun teu sok cekelan garpuan heula ieu mah ye tah lamun teu taneuhna sok garpuan heula carana tah itu engke maneh pun kudu bisa geuning kitu maneh nyahareup ka dieu ye nyahareup ka dieu tincak ti ditu atuh tah ti dieu tah ka dieu tah kitu sok tah kitu carana rul ngagarpuh tah sok tincak heula tincak cak kakare dungkeun sok sina jero garpuhna tah lamun teu as mah taneuhna tah engke geus parat ka ngagarpuhan tah kakare ku pacul guarkeun taneuhna ka ditu bari ditincakan nya tah maneh pun kudu bisa ieu praktek teh lamun saukur teori unggul mah bisa-bisa tah kudu jeung praktekna tah adakeun ilmu mah moal berat dibabawa rul nya tah engke teh meureun maneh teh loba kahayang jeung itu ieu tah berarti kudu usaha tah jadi jelema mah tah jelema hirup mah lamun geus boga keahlian ulah neangan nu butuheun kudu maneh dibutuhkeun ku batur tah engke geus aya elmuna mah heuh sok sing rajin tah jadi ulah neangan pagawean jadi kudu batur ngabutuhkeun ka maneh boh dagangna dagangan boh pagawean keahlian tah ciptakeun keahlian maneh batur nepi ka bararutuheun tah ku tanaga maneh jeung keahlian maneh rul sok tah bener kitu terus tincakan sing padet heula ka ditu tah carana kitu tuh tah sing padet tah kitu mudah-mudahan ieu budak sing lancar dina diajar tanina jeung ke dina dagang na geus lancar tah engke rek diajarkeun ku Abah cara ngajual hasil tanaman di kebun tumaritis teh. Teh mudah-mudahan we barangkali sing lancar ieu anak asuh Abah. Ieu mudah-mudahan aya manfaatna keur nu sanesna ieu tentang cara ieu ngaluruskeun galengan kitu ulah diantep burangkak barengkok da jeung caina ge moal cicing meureunnan lamun diantep mah kitu hatur nuhun.